Kebon sawah anu batur, daun hiris saksina kengemplok hejo. Duh panutan ki panut diudag setan. Ala kersarare keneh wayah kieu tuluy disimut hayam. Wah, eta sukunan lejek banget baturna karunya. Tong marudah sarena nya hayam. Tong mararudah. Wah, simbut ngagulung tuh, simbut ngagulung tuh nu maneh mah. Ja eta mah nungri. Nungri boolna nonggeng. Sare teh kitu ngadaplok. Tuh kos itu tuh. Tuh kos itu menang karak tuh, sarena alus. Kan banget na ka tukang ringan banget nangku bawak nang karak kumaha ya teh. Indungna ka mana? Indungna ka usaha juga nama ka Arab indungna ieu anakna kabeh. 1 2 3 4 8 16 20 3 1 40 aya kabeh genep siki. Adi lanceuk gede saeutik mah sakola sia meureunana hayam. Tuh kade. Wah ngorok. Cuma kerek sarete, letik-letik kerek. Alah. Assalamualaikum. Cak. Cak. Kemana sih teh? Cak. Di tukang gitu. Oh iya ayah. Oh iya pengen. Nina bobo, kalau tidak bobo di lebok kebo. Ada aja nyanyi. Iya anak ayam aing men. Hah? Anak ayam sarare tuh buat dia patulik sakarunya itu. Buset, eta hayam kabeh jerona. Ayam eta anakna aya nukur nang karak tuh tapi bangetna ka tukang nang kuban. Wah piraku cek. Oh malik burilit meureun bangetna. Burilit. Ya itu tempo alas ya itu nuju nonggeng itu. Nuju nang kuban. Ya celana coplok hiji itu jejak meureun. Ya. Ya. Eta wing ngomong-ngomong rek nanyakeun si emak kamana si emak? Si emak? Ye buku aing udang sarege tadi. Wah si emak teh geus mangkat. Ulin meureunan? Ulin. Meureun. Ai si Amang? Amang sama cenah rek usaha neangan suluh naon mah cenah. Ya geus beak suluh aing itu eueuh. Ka eueuh bebena usaha bebejana? Usaha rek neangan suluh we cenah lumayan suluh geus beak kapanan. Bohong teh ceu. Hah? Bohong. Sia sok ngebohong-bohong batu rek mangkat yang ngalah suluh. Bohong soal uing amprok tadi di tetewang. Di totoang mana? Kaler deket kebun awi. Totoang sawah lain. Nu panjang. Eta di dinya. Amprok di dinya. Da duaan jeung si emak da. Piraku si mama isu kene geus ulin mangkat meureunan. Piraku mata uing lanu eta tuh ceu. Naon ngaranna teh? Lamur sia. Piraku mata uing lamur tuh jeung ora kene ceu. Gitu. Bener aja duaan. Roplokan mata sia lain. Roplokan. Henteu ceu maksud uing nempo da katempo uing jelas. Eta teh si Amang jeung si emak. Tapi geuning di eta di totoang. Tapi geuning kawas-kawas nama kawas nu disuntrung-suntrungkeun ceu si mana? Wah, sia gosip wae sia. Lain ngagosip ceu mah bener urang kenyataan. Piraku jumata nyuntrung-nyuntrungkeun indungna. Lain piraku buku uing nempo sorangan. Ay emang eta teh indung asli Bang Jumanta teh? Nyahe indung asli emang bobonekaan ari sia. Maksudnya kieu ceu, maksudnya bisi anak samperan Mang Jumanta teh bisi kitu. Lain aing mah nyaho dikocelak-kocelakna ge nyaho aing mah. Tapi geuning Mang Jumanta wani ngajorong-jorong nya. Meureun teh ngusir kos kitu mah meureunan. Piraku samen sia. Bener ceu, bener uing. Aya anak ngusir indung Ya justru eta mata uing nanyakeun si emak aya eueuh, si Amang aya eueuh teh uing bisi salah. Amang siapa tadi ngomong cenah rek ngalah suluh cenah salah udah ngalah suluh sugan suluh sebeak. Eta teh bohong ceu berarti uing bener eta si Amang teh ageuna di tetowang jeung si emak. Keur ngadorong-dorong si emak. Ditah mangkat gitu. Ya berarti ditah mangkat mun kitu ge meureunan. Diusir. Ya diusir mantak didorong-dorong ge. Goblok sih. Doraka teh ceu ulah kitu ceu budak sorang mah komo ceu. Nya doraka ka kolot nyuntrung-nyuntrung gitu ditah mantog mah. Nya maksudnya kieu ceu sebagai minantu si emak belaan atuh kos itu batu kolot kitu-kitu ge.
nya aing teu nyaho apa namun nyaho mah ku aing disusul bawakeun badog di dieu. Nya madak apa naina kuing di bejaan. Nih warah si Amang teh ulah sok kitu ka kolot sorangan begitu doraka. Itu hidangnya si Jumanta wani ka kolot sorangan tapi kan turun-turunkeun musir kitu mah teu hidang. Sing inget keur jurukeun manehna teh pan kuat ngajuru teh kan juru nyawa. Tah kitu. Naruhkeun nyawa. Tah kitu Terus si mama naruhkeun kebon harita jeung sawah. Tapi tegablekeun kebon, tegableuk sawah tapi. Maksudnya kieu Ceu, cacakan ka indung bener wani komo ka batur meureun kitu maksud uing teh. Goblok sih. Gitu. Jumanta mah teu hidang. Warah Ceu, bukan salah kitu kos itu mah. Kayaknya tadi ajar ngaji dulu main mah baheula keuletik kalah main kucrak da oge. Cai tina ngaji ame beli nyosokan santur etika ka kolot kos Tah kumaha. itu. Ini mah kalah hayo main kucrak keuletik jadi kitu tawani goblok si Jumanta mah. Palingan atuh uing teh kos si Amang, tapi kok kunaon sih nyuntrung-nyuntrungkeun si emak gitu mata uing buru ka dieu nanyakeun nama. Ternyata bener gitu. Si Jumanta kemana pipikiran anak ya ke tangga sekolot gitu oke. Mata uing sebagai babaturan si Amang warah Ceu lah. Warah Ceu sasalah kita Ceu bisi tuman kayak kumaha lamun ngusir Ceu. Pol lamun ku aing disuruh itu ge meureun mah geus mangkat geus nya geus mangkat tungguan we balik Mang Jumanta meureunan. Goblok si Jumanta mah teu hidang aing mah ayo itu keur etakeun hayam. Kalah wani main kos kitu ngusir indungna sorangan teu hidang. Hanya geus nya. Babu ku tangkal nangka sugan. Wah, itu sekalian. Goblok. Uing ngabejaan doang nya, uing nikmat ya. Mentak saya teh kudu boga ke lembuga budak sesing bener si tang haji. Ya heuh uing mah. Tanya agama dari gama sia. Heuh tak kudu budak gitu. letik sia teu dilatih ku agama dari gama sia bisa-bisa dipencit tengah peuting ku anak sia. Tuh bisa gitu, bisa kos Mang Jumanta, kos gitu ka kolot yang ngusir. Goblok si Jumanta mah gablak lilingeran kolot-kolot mah nya indung sorangan disuntah balik. Teu hidang banyak. Dasar. Goblok. Baca nya uing banget nya. Hah, aing nungguan si Jumanta di dieu aing tungguan. Wara dagor sugan teh make eta make umpak. Aing kubur hirup-hirup kuduna. Hidang. Ya, lumayan ya lah. Renang suluh. Barak tilu poe mah meureunan si Piah ya. Masak mah nih. Masak naon atuh? Bab nyangu jeung ulup embe lah. Mang. Men. Pas di mana, Mang? Oh, biasa usaha. Usaha. Oh, nangan suluh. Nangan suluh. Keur ngejo si Piah lumayan lah tilu poe mah meureun. Iya, kali. Naon? Punya perlu. Dia aya perlu. Naon itu jiga gurag giru. Ya uing mah naon ngaranna teh? Nya sekedar sebagai babaturan lah nya, babaturan lah ka Amang teh uing teh geus asa kadulur. Heeh. Gitu ai Amang geus di mangkatna disuk. Disuk. Disuk pisan bener. Heeh. Ai si mah di mana? Si mah nya di imah meureun. Yo, Mang. Heeh. Ai eta Amang sok pasietra jeung Cepi ayeuna. Keheula naon urusanana geuning maneh nanya-nanya kitu, men. Henteu Amang ayeuna akur jeung Cepi akur. Nya akur. Ai Cepi jeung si mah akur teu? Akur. Akur. Heeh, naon gitu. Tapi pira akur geuningan si mah diusir ku si Cepi ya. Lu bener men sih ngomong ulah ka mana wae. Bieu uing tos di imah. Ai uing mah teu kahaja nempona. Ngan pas keur nyarekan teh kitu nya di amben. Terus nyuntung-nyuntungkeun si emak, berarti ngusir beureunan. Aduh, nu bener men. Bener. Kurang ajar si Piah. Kitu-kitu ge kolot aing ge punya prasmanan atuh. Perasaan bener. Aing bakat ku am men. Mang. Di warah pamajikan teh kos itu Mang. Ieu nya heut. Eta teh da budak-budak ge kolot Amang atuh beureunan, kolot asli. Oh nya heuh atuh tapi maneh berita bener teh men. Buset uing nek nyapi teh uing teu tega tuh da. Sieun ongko pan Cepi kos itu galak main nama. Kurang ajar tapi bagi aing mah kasinggung men kolot aing digitukeun mah men teu bisa. Nya kuduna mah lamun Amang ngerasa jadi jelema nya kudu boga perasaan tah kudu boga nyeri. Nya heuh ku aing men. Aduh kolot aing awas. Naon deui men. Eta Amang nek ngawarah Cepi ayeuna. Aing mah kajenteng dordar men kolot aing eta. Tah, berarti alus kitu mah, kitu berarti bakti ka kolot Mang. Nya heuh. Tong diantep Mang pamajikan kitu mah Mang. Oh, hal goreng-goreng ge eta teh kolot pan anu aing. ngalahirkeun Amang. Amang mun eueuh eta mah moal aya Amang. Nya heuh. Warah geus warah ka ditu. Nuhun ya men. Mang warah. Ayo. Tuh ampun teuingan. Perang kedua jadi diwayeuh. Aduh ampun. Hidang Jumanta mah kolot sorangan wani ngusir doraka gitu teh bilang barak orang mah udah gandong di ais kolot mah
Bu Pusti pupu hirup keneh makalah ngadon ka diusir eta mah beda alatan budak bener dusingkeun keun bae adatna kolot mah budak oge da emang geus panyakitna pos kitu kolot mah gimana naon tidak oge main usir-usir segala yang di alipukan cuma mana itu hidup Ayo maneh nanaonan sih? naon datang jo ngawut Datang kumaha maneh nanaonan eta kolot urang kunaon diusir? San ngusir kolot mana ege aing brek nanyakeun mah kunaon emak dibawa ka totoang sawah bari jeung disuntrung-suntrung kita balik Ulah muter balikeun maneh nu dumuk ngusir ka kolot muter urang. balik ka mana da di bawah perbodan muter balik mah Eta teh kitu-kitu ge kolot urang. Mitoha maneh sarua jeung kolot maneh sorangan oh aing sakunaon aing tuh nanyakeun mah kunaon mah dibawa ka totoang bari jeung disuntrum-suntrungkeun Puguh aing menang beja maneh anu ngusir mah aing kumaha sih? pira ku aing kudu ngusir mitoha sorangan nu dumuk mah manehna aing menang beja cenah emak diusir cenah dibawa ka totoang sawah Tong angles lah. nanglas kumaha ya sing sadar geus kolot sing sadar mah Aya ge maneh anu ngusir kolot urang. dumuk mah manehna ngusir indung sorangan di bawah Bisa sawah cek beja ge maneh anu ngusir. ya nu harita tage ngusir kolot sia duraka sia lain mah dipupusti kolot teh kalah kadista balik diusir beda Teu aing mah aing mah pentah tas ngalasuluh buktina ge maneh nu ngusir aing mah menang beja bener. wah alasan ngalasuluh mah buktina mah eueuh ayeuna mana emak ye Kapan diusir ku maneh meureunnan? Tadi da isuk mah aya aing keur mangkat mah. ah maneh anu belum perjanjian jeung si mah meureun dibawa ka ditu ka tengah sawah ditapari disuntrung-suntrungkeun doraka sia rezeki nomplok mak euy dibere ku RT loba gede deui mahi sakeluargaeun mah sing eling bae lagi geus kolot maneh teh Eling kumaha maneh anu dumuk teu eling mah ngusir kolot urang. wah dumuk mah indung sorangan diusir ku manehna di totoang sawah sok Ah. Kela nih. Itu emak mana itu emak itu oh ayeuna pira ku lamun diusir ku urang mah balik deui bukti itu mah balik lamun aing salah meureunnan mah bisa balik deui lamun ku aing diusir terus saha nu salah atunya? Cumi kan salah itu mah itu cokot itu bawaan geninganan nyai ya menangka holo matas di mana naon nyai matas di mana tas diharap di ditu nyai di RT dibere ku RT tak ya ngusir eta mah menang milik nyai enta ngobrol ieu beurang oh mah aduh nyai dicekal cukup mah nyai adina cekelan udah oke aduh cukup mah aduh ribu aing mah lain dicekalan ku nyai oke makan lepas ku udah oke cep di seperti ratu berang Pakai dulu atuh pena nyerieu. teman-teman teuing aduh si Rama dikatinggang nangka aduh nyeri si Rana luhur teuing ada ampun luhur teuing aduh nyai aduh aya keneh hamun aya keneh geus manganan aing mah tidak oge mama parupa wae lagi aya dicekelan heula alah aing geus keke cager keke tak kitu atuh sing alaku hirup teh Men. Eta buktina mah geuning aya tadi usir. pokoknya hayo ka mana tuh aya Amang Cenah tadi diusir. cek saha Amang anu usir Kan maneh nu ngomong tadi ento bebeja. wing mah teu nyaho pan wing ngomong Amang tas di mana gitu unggul pan wing mah sia bebeja ka amang sia ngusir henteu aing ngusir indung ngusir si emak ih piraku atuh ceuk wing ngadu-adukeun oh sia buktina kena ka aing bebeja cenah amang sia mawa si emak cenah dikunsurung-sunturungkeun di ditu dia Wah, sia meureun main teu balik mah. siap mah henteu ih usah dengan Wong Jumanta cari ka mana cak Kamana sia wah aing curiga ya
Balik siapa? Curiga aja. Man siapa ku Aduh. disebok siapa Waduh. aing gua. Waduh. Nah, Buset. Cek ente. Eta mah gua blok sia ku aing sia. Tong mantok sia. Sareng. Sia tong mantok goblok sia. Gua blok samen. sampean di banjur. Tuman gitu mengadu-ngadu kode jelema teh hidang. Nah, mantap ulah percaya teh engkau ngomong batur teh gitu. Sia, ka aing menikuat nunjuk-nunjuk ke banting-banting suluh. Ses tuh, mak bawa ka tukang bubaran meresan suluh. Gua blok samen ku aing samun amprok sunatan deui. Tuman. Ieu mah Kemana Nyai? orang bubaran, jempol orang bubaran lu ketinggalan nangka. Aduh Nyai, tapi betul aku tidak atuh. Kesuku ke sira. Ampun, Nyai betul kan itu jalana. Itu jiwa tuh mana? Mengkol atuh mentakna mengkol. Ngomong kena supiran.